Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Suci, kumargi urang masih kena dipasihan jatah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugi dilimpahcurahkeun ka junjungan yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para sahabatna, para tabiin sareng tabiatna, termasuk urang sadayana selaku umat, bapak kepala sekolah sareng ibu bapak guru anu kusim abdi dipikah hormat, sareng rerencangan anu kusim abdi dimulyakeun. Bapak ibu guru sareng rerencangan kebersihan teh mangrupakeun hiji hal anu kedah diperhatoskeun. Naon margina kebersihan teh nyaeta kunci hirup di alam dunia. Di mana-mana orang kedah bisa ngajaga kebersihan di lingkungan sakola. Hartosna urang tos ngalaksanakeun sabagian tina iman anu dina hadis nama kebersihan sabagianna tina iman. Kukituna urang salaku siswa kedah bisa ngajaga lingkungan sakola. Lamun urang bisa ngajaga lingkungan sakola bakal bersih. Kukituna lingkungan salian sakola kudu dipiwara anu kalawan sae. Insya Allah urang anu nempatana bakal sehat jeung jauh dina panyakit anu datangna tina tempat anu kotor. Kantenan ayeuna mah nuju corona, urang kedah ngajaga kesehatan, ngajaga lingkungan, urang kedah matuhi protokol kesehatan anu dietakeun ku pemerintah nyaeta 3M, nyaeta mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Kitu wae anu tiasa dipihatur, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sim abdi umumna kanggo sadayana. Hapunten bilih aya nu kalepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.